amweng nun nyangakeun ieu mamang lengser ka pangersa pangaulaan nyangakeun semah pangabwak terus ditarima mamang lengser padahal mah teu kudu nyembah bae. Sadaya-daya pangaulaan nun aya pikeun saon naon kieu gancangna carita mah Mang Lengser kula teh boga dua putri anu keur memejehna sawawa, dua putri anu keur memejehna nincak dewasa nya loba anu mikahayang tepi ka ti ditu ti dieu kurang leuwih ti salawe nagara ci kudu kumaha da lamun ditarima hiji kumaha nu itu. Rupina mah nun paralun maklum kasuhun weninggalih nu dipamrih ieu mah sakadar kamandang manawi kaanggo kumaha upami ngayakeun saembara wae nu di dieu Kangjeng Raja Emut urehna kagungan putra pameget anu sakti mandraguna nyatana Raden Arya Balagenir nya di dieu ka Emut jigana loyog jeung pantes saupamana eta anu bakal jadi jago saembara.